Kumang Jaya bade ngawitan carios nyambung judulna nyaeta Rusia Tunjung Sari. Di Tembean nih para mitra di Tembean. Satyacana dongeng kasangakeun para wargi sadaya nyaeta ieu dongeng saur watatang oge mung saukur karangan. Teu aya dina buktosna, namina ge karangan atuh. Dongeng teh para mitra sering disebatkeun Kumang Jaya di hade-hade sangkan sae, di alus-alus sangkan payus, di reka-reka malar siga cenah kitu. Dongeng mah gitu. Aduh, ampun. Mangga para mitra dongeng urang kawitan judulna Rusia Tunjung Sari karangan Watatang dina bagian kahiji. Batara Surya geus malibir lingsir ngulon anu moali deui ge nganci kawanci magrib. Cahayana hurung gumebiar mun ditelek-telek lir emas sinangling. Tapi beuki lila cahayana beuki surem ngagambarkeun suremna pasemon saurang mojang anu keur nguyung nandang wuyung. Ngadenge sora tonggeret lir koting kolear tumerapna kana hatenyi mojang asa ting seredet ngahudang kakelak. Ngadenge sora manuk uncuing manuk sirit uncuing ngagelik tumerapna kana batin asa ngeri asa keueung. Majah teh asa deukeut kana pipaeheun. Deudeuh teuing kunyi mojang nu lenyang inggis gering batin ngalang layung balas mikiran nasib hirup kahareupna. Inggis kitu tea kieu tea nu teu dipiharep ku dirina. Ongko hanya kitu ceuk tadi ge sakabeh insan ti masrik nepi ka magrib. Nu masih keneh kumelip di kolong langit kumelenang di alam dunya, gumelar di alam pawenangan teu angger ngancik dina hiji harkat jeung darajat. Nu hartina hirup jeung huripna manusia henteu langgeng. Samode lautan anu sakitu upluk aplakna satungtung deuleu. Aya surud aya pasang atuh kitu deui dina urusan waktu mangsa peuting kasilih ku mangsa beurang. Mangsa beurang kasilih ku mangsa peuting. Sifat papasangan aya di dunya ieu. Teu aya sanes eta teh tanda-tanda kakawasaan Allah. Ngan kitu jeung kitu muterna alam ku kersaning kakawasaan jeung kawenangan Allah Ta'ala. Berai Batara Surya medal nyaangan sabudur marcapada. Sagala lalangse pada nyingrai. Medalna Batara Surya ngagambarkeun medalna ieu carita, ngagambarkeun perlampahan manusia di alam dunya. Sok sanajan kasebut carita atawa dongeng, malah manar sasiereun sabeunyereun, aya pieunteugeunana, aya picontoeunana. Oge aya panggeuingna khususna kanu ngabogaan hak cipta umumna kakadang warga. Bisa gigireun panglipur kana kalbu, pangbeberah kana mana. Kacaturkeun para wargi anu mulia saurang wanoja nu beunang kaitung bentangna di hiji daerah. Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Alus tangtung hadelaur demi katelahna Dewi Mulyati. Umurna 30 tahunan boga salaki kangaran Japar. Sapopoe ku tatangga sok disebut Neng Dewi. Tadi nama Neng Dewi teh padaranti padesaan anak kusir delman katelah Sumanta. Inungna katelah awal. Waktu Neng Dewi kira umur 2 tahun inung bapana pepegatan. Cenah mah indung mah boga lampah serong mang nircakeun. Nya ti umur 2 tahun Neng Dewi dikukut ku uwana katelah bapa Ramlan jalma beunghar. Ngabogaan hiji perusahaan anu bonapi. Teu mangkuk sataun bapa kandungna Neng Dewi maot alatan meunang kanyerian tinu jadi pamajikan. Lamun kitu teh mah gering batin ngalang layung. Ngan inungna Neng Dewi walahu alam aya keneh walahu alam geus maot. Sabab nepi ka kiwari eueuh raratanana pisan. Da puguh Neng Dewi ditinggalkeun pepegatan kudu jadi indung bapa leutik keneh. Manehna can teges pisan kana rupa indung jeung bapa. Dina sajero sataun 2 tahun mah laki rabina Neng Dewi jeung Japar. Repeh rapih kacida pisan bagjana. Atuh ceuk basa legeg mah dina pasangan-pasangan ideal. Silih simbeuh ku kadeudeuh, silih siram ku kanyaa. Atuh silih asah, silih asuh, silih asih. Lain ngan saukur babasaan estu sabenerna matak nimbulkeun tiis cilih herang mata
kernu jadi kolotna. Tapi kukiwari Japar jadi robah semu robah adat mindeng ngabudian. Saja batik itu lamun balik digawe sok burit-burit baik tampolana balik putih. Paribasa sibuk ku pagawean. Aya rapatea tugas keluar kota tea. Rupa-rupa alasan nu jadi pamajikan dan ngarah kata kapi andel. Alasan kanu jadi pamajikan mah itu ngarah kapi andel. Nya ku ayana kitu waktu kiwari neng Dewi loba marung kawut ate. Mineng hulang jentul mubar lamunan. Mikiran tingkah laku nu jadi salaki. Dina hiji poe ahad. Kira-kira jam 4 ba'da asar neng Dewi ngadaweung dina di teras. Katingalina teh keur ngalamun bangun anteng naker. Ari biijot lanjang neng Dewi nyolonong ti patengahan bari mawa sapu nu maksudna rek sasapu di teras. Barang nepi kalawang biijot pokna teh rada pupurungkutan. Borojol, eta borojol. Ih, tanyanten teh teu aya walangke, ampun deing. Punten neneng, aduh, samaheun bibi punten bager punten. Disangki ku bibi mana neneng teh nuju aebog di kamar. Nanging buktosna we geuning, aduh sumuhun. Nuju eta ngadaweung. Insyaallah teuing punten neneng. Cek biijot matak pikaseurieun ongkohan rada gehgeran. Anggar biijot manya ari geus ngacapruk teh make asa aya basa borojol walang keke sagala. Meunang ti mana teh biijot? Cek neng Dewi bari ngareret ari biijot. Samemehne malan teh seuri heula ngaheuheuy. Hideuk. Manawi ngupingkeun dongeng ti Ardio neneng. Bibi masok seuri sorangan pami ngupingkeun dongeng tina Ardio teh. Aya basa walang keke sareng jreknong. Sanes ku kitu meni asa kutiasaan eta nu ngadongeng. Bibi mah hoyong tepang sareng anu ngadongengna. Da upami bibi diparengkeun tepang mah asana teh lah. Moal asa-asa ku bibi merek diajak jreknong. Ideuh. Cek biijot meni asa suka seuri ngaheuheuy. Kalawan biijot pokna deui bari gek diu. Atuh sapu disaranekeun kana tembokan. Ngadama naon atuh calik we di luar neneng sareng eta katingalina ku bibi saperos anu juruntik gali. Kalayan ngalamun meni anteng naker. Ku emutan bibi maye asa teu payus neneng runtik gali sareng sering ngalamun. Naon nu diangge runtik gali? Naon nu diangge lamunan upami ngemutan teh mah ngemutan naon anu sakieu jembarna? Teu kirang ku tuangeun, teu kirang ku anggean. Bumi sakieu saena atuh tuang neraka janten padamal kantor. Oh abu uruseun kasebat putra teu kagungan. Kuring mah lain mikiran urusan daheureun atawa pake. Tapi mikiran nu jadi salaki. Emutan nu janten saroge kumaha ari neneng? Cek biijot talete bari neuteus. Nya mikiran nu jadi salaki. Dina tingkah lakuna kaayeunakeun mah jadi robah. Sakapeung tara puguh-puguh sok ngabudian. Atuh balik digawe sok burit-burit wae tampolana sok balik peuting. Lamun ditanyakeun alesana teh sibuk ku pagawean, rapat tea, tugas kaluar kota tea bari leuheung. Henteu jeung ambek sakapeung mah sok nanya ka diri pribadi. Na aya kasalahan naon atuh lamun salah teh da kurarasaan mati prukawi nepi ka ayeuna asa kurang kumaha. Diri kuring saregepna ngabulaan nu jadi salaki. Meureun ku biijot ge ka Bandungan kumaha sikep kuring terhadap ka diri salaki. Tapi naha atuh nu jadi salaki jadi robah kitu semu robah tingkah. Cek neng Dewi nyaritakeun polah nu jadi salaki. Daleres ketak atuh neneng ku bibi ge katingal aden teh janten robah pasemon. Tadi ge waktos anjeunna bade angkat ku bibi ditaros sanggem bibi teh. Bade angkat ka mana aden? Kapan ayeuna teh dinten Ahad? Kiraku dinten Ahad ngadamel onaman mah. Nu sanes oge parere. Ditaros kitu teh kalah ka bendu saur anjeunna teh lah tatanya teuing cicing we tong pipilueun kana urusan kuring cenah kitu. Atuh bibi teh teu wantu nyangem deui jaran aden sieun kateterasan bendu ka bibi neneng. Nanging sawios neneng ulah diangge emutan teuing sareng ayeuna teh ulah turas taros. Bade ka mana ge kumaha anjeunna we utamina mah aya mulih kalayan aya dina kasalametan.
anggur maduakeun tuang raka sing aya dina kajembaran sing aya dina kasalametan manawi atuh panginten aya tugas atanapi aya pada lan sanes da geuning zaman ayeuna mah sok aya nu disabatkeun ngobyek kitu neneng muhun luar ti pada melan maksudna mah nya kitu teh we kangge nambihan panghasilan dari panghasilan teh sok sanajan tos ageng oge hayang we nambihan kitu neneng atuh tiap dinten ngocor kangge kaperyogian sadi dinten eta nu diantos atanapi nu diharepkeun ku neneng sajabi ti kitu pamugi ulah kagungan timuru teu kantenan bilih engkena namihan ka teu raos ka nengna cek diijot ngawawadianan kanu jadi dumungan Neng Dewi diwawadianan ku diijot teh tuluy nyarita deui nya ngan hate abdi teh geus aya kana 3 poena teu garnah bae samalah peuting tadi ampir nyaho panjangna peuting sedang nu jadi salaki mah tibada isa jongjong nyegrek cerek bari nongongan ari ti heula bibi kungsi nyaritakeun waktu Mang Oli nyandung kabarayana bibi nu asana ting sareblak hate moal salapi abdi boga lampah serong sa model Mang Oli kitu da abdi ge asa teu garna hate. Cek Neng Dewi jadi kapapanjangan ngobrol jeung nu jadi lanjang kalawan boga timburu yen salakina nyeleweng nu hartina boga deui pamajikan atawa nyandung neneng mah sok kagungan sangkian teu kantenan neneng eta mah nyarioskeun pangalaman bibi waktos dipangwayuhkeun ku jenatna emang ari neneng teu raraos manah mah ulah disandarkeun kana kitu boa bisi ieu boa papait boa bakal aya kamusibatan mudah-mudahan we kangen neneng ulah ngaranapan pangalaman sapertos bibi dipangwayuhkeun ku nu janten caroge ti sabada emang nangantunkeun teh aya oge nu hoyongeun ka bibi teu ditampi margi ginggiapeun sok ingis gaduh lampah sapertos emangna muhun kitu tah cacakan harita bibi ngora keneh tos neneng geura tuang angguran mangkaning kita tadi tah can katinggal tuang ulang ngosongan patuangan hayo ke janten teu damang mata trek dahar ge asa wargah di ijo leres upami ngemutkeun kana kawegah mah neneng manganging akibatna janten panyawat nah raos kitu kagungan panyawat atanapi teu damang kedah sapros bibi pusing tinggal pusing nanging panghilingan mah tetep majeng neneng cenah ku zaman ayeuna pepesereun utamina mah sandang rarawis pangan pon kitu keneh pokona mah yeuh ulah janten ieu ama ieu emutan teuing da sanes urang bae nu ngaraoskeun teh sadayana pada ngaraos pada rumahu utamina mah supados aya kangge ngagaleuhna we sareng aya galeuheunana sanaos kagungan kangge ngagaleuhna oge ari galeuheunana teu aya mah bade tuang naon kitu deui sanaos tuangeun marirah ge teu gaduh kangge ngagaleuhna mah moal tiasa kagaleuh mudah-mudahan karudet sakasadayana enga rengse enga tentrem sabihara-bihari ku jalan repeh rapi ulah hoghag wae janten kabibina ge laeur neneng upami dina wayang teh mah lah panayagan sareng panayagan galecok temahna atuh kalah ka Allahok we nu nonton teh janten bararengong insyaallah teh jerek nong heuy deh sok engan neneng lah geura tuang ieu angkohan bibi bade jerek nong bade sasapu cek diijot geus kitu maka karaneng Dewi ka jero tuluy dahar di kamar makan kitu ge dina daharna teh bangun anu haroream atuh caman cemen dina daharna ge da eta ku tegarna hate sanggeus dahar bus ka kamar gek diuk sisiris bang red kana potret waktu kawin tuluy diteuteut meuni anteb naker akhirna gerendeng nyarita jeroeun dada sakumaha nya Kang upami urang kagungan turunan panginten bagja temenang ayan bari saneraskeun sagala rupina da abdi mah teh sirikna siang wengina neda ka Gusti Nu Maha Suci enggal gaduh turunan nanging keacan diijabah Kang nah moal diijabah kitu atanapi teu acan bae sanes ku kitu abdi mah upami ngararai engkang sok ras emut waktu urang ngariis payuneun bumi mama
saralik dina bangku handapun tangkal kembang kertas. Harita engkang ngagerentos palai satrasna silih simbeuh ku kadeudeut. Silih siram ku kanyaah, bari silih asah, silih asuh, silih asih. Bari abdi ditatangkeun. Kaleresan wengi harita kasinaran ku cahaya bulan. Sanggem abdi teh, duh Kang tinggal bulan nyaksi, sabawengi kana pola sareng janji urang. Bulan kuat kanya karusia urang moal geruh kasasaha. Bari diarintip ku bentang baranang pating kareti pating carelak siga nu silih kiceupang. Jongjon sareng sugema temenan upami urang parantos katalian ku hukum tika. Bade kitu bade kieu oge moal aya nu ngaganggu, moal aya nu ngaharu biru, moal aya nu nyisi kudi. Saur engkang teh atuh komo we sugema mah. Samalah engkang moal bade ngalesotkeun deui rangkulan ka asih. Moala asku zaman cek paribasana. Cinta moal dugi kala asku zaman. Moal ngabagi kanyaah tetep kanyaah engkang ka Dewi. Itu kasauran engkang dina wengi harita. Sanggem paripaosna sanaos rup ku padu ngrap ku lemah kaurugan tanuh beureum oge. Abdi moal hilap kana janji engkang. Moal jalir kana janji, moal ingkar tina subaya. Moal lancalinci luncat mulang, moal ingkar tina tali gadang. Tah kitu Kang, abdi masok ingis engkang nu jalir janji. Sok ingis engkang nu udar tina subaya. Sok singis engkang nu lancalinci luncat mulang. Danya kitu, kasebat pameget mah. Sok mayunkeun heula mamanis nu akhirna mah pait alah batan batrawali. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para wargi sadaya dina kaayaan Neng Dewi keur anteng ngalamun aya sora tuluy atuh harita ge. Aya nu nyampeurkeun. Dewi mah sok kagungan sangkian kitu, piraku deui engkang bade jalir tina janji, bade lancalinci luncat mulang udar tina tali gadang. Moal atuh jungjunan, moal dugi ka jalir janji. Engkang gaya pilihan hate lintang ti Dewi. Leres Kang? Nyapugo atuh leres ka cia kabina-bina. Wantun kumaha? Nyawan tun di kieu. Nya engkang mah nilalagiheun sareng teu isin-isinen sakitu aya nu ngalangkung oge. Edas itu kalah nebihan. Sugan hoyong dibaledognya ku ieu sugan. Astagfirullahaladzim. Neng Dewi reuwas kalah kalawan istighfar. Dina bakatingku tarik-tarik na ngalamun. Urang nyawang waktu hahadean jenga Japar para mitra sadaya. Ngadon malangkeun anggel kena kana potret kebro kaca figura peupeus belingna mayatak dina ubin. Atuh para mitra sirilik diijot nu keur sasapu di teras teh nyampeurkeun kalawan nanyakeun. Neneng, naon nu ngagebero teh Neneng ka kuping kapayun? Ieu bi figura murag. Ameng teh kunaon tiasa murag Neneng? Nah pakuna coplok. Lain coplok pakuna tapi kababuku anu. Abdi ngebutan reungit, pangnyapuankeun belingna disingkat tincak bi. Cek Neng Dewi ngabohong, majah teh ngebutan reungit ka kababuku anu padahal kabaledogu anggel. Geuni aya bantal dihanap, cek diijot talete bari ngangkat anggel. Punten atuh Neneng kaluar heula sakedap ieu ke birih kadampal belingna. Cek diijot para mitra sadaya tuluy nyapukeun beling. Kalawan disodokana ku urut jilid buku, turun diwadahan kana kantong keresek terus dipiceun kana tempat runta. Heuleut sawatara menit ngong kareungeun nu azan magrib. Atuh Neng Dewi gancang kacai mandi. Harita teh para mitra mandi heula kalawan abdat. Balik ti cai prak ngalaksanakeun salat magrib di kamar, meuni husu naker. Sok sanajan Neng Dewi dina waktu ieu keur dirobeda ku rasa curiga kanu jadi salaki. Ari ngalaksanakeun ibadah mah teu kahalangan ku kitu tetep ngalaksanakeun.
Rengse salat magrib sedot nyisiran, malah make diwedak sagala rupa. Atuh biwir dibeureman saulas tambah koneas teuing. Rap make rok bersih menang nyokot tina gantungan di jero lomari. Ngalui sotenan, lain reka midang daneng Dewi mah. Salila dipihukum ku Japar teh can pernah init-initan sorangan. Tapi ngahargaan kanu jadi salaki, dipalar nu jadi salaki tetep pageuh ni cinta. Atuh sangu jeung deungeuna katucai asa kerang dina gelas gede, geus nangalang dina meja makan. Sadiaan nu jadi salaki balik tina rapat, da cenah aya rapat para pengusaha di kantor. Waktu nyerelek bari teu karasa geus liwat isya, nu kira-kira jam 8. Japar can balik ka keneh bae. Atuh Neng Dewi geus tengo deui nempoan nu jadi salaki. Jam 8 eueuh, jam 10 lebeng nepi ka jam 11. Weleh Japar eueuh balik atuh ku dasar kitu. Rupa-rupa timuruna Dewi teh parawargi. Harita teh kunaon nu jadi salaki geus sakieu peutingna tacan balik keneh. Naha kunaon, naha kamana, naha aya ka musibatan di jalan dumeh imitna kana motor. Sedeng nu dipika hariwang atawa dipika Ambon mah boro-boro inget kanu jadi pamajikan atawa boga rasa sieun pamajikan arep-arepeun. Malah genah galeuh we suka senang jeung saurang awewe. Lamun kagoda teh mah Japar teh para mitra sadaya kagoda ku hiji awewe. Ngan duka saha duka urang mana eta awewe nu ngagoda ka Japar sabab can manggih raratanana. Ongkohaneng Dewi tara idit-initan ari katama-tama sok dipepelingan ku diijot lanjangna. Ulah wa kaboga santaan goreng. Lamun can katingali ku panon sorangan, can kadenge ku ceuli sorangan. Dina ayana bejana oge pipiluaran ulah waka gugon. Bising numere beja teh boga maksud anu tangtu. Jelas nama rek ngabaruntakeun rumah tangga. Sok aya anu katingali rumah tanggana weweg pageuh atuh kumaha we carana dibaruntakeun teh. Ku kitu teh ku kieu teh majarkeun cenah. Tuang neraka mah geuning aya di anu, geuning kapenak cenah geuninganan. Jeung hiji istri tapi dasane seneneng cenah kitu. Geuning harita mah cenah penak teh geuning nu rambutna ponok, macem-macem para wargi. Ieu teh maksud jeung tujuan sangkan rumah tanggana baruntar. Sok aya biasana mah nyaeta pucuk pigirangna. Sok aya anu nyieun bae nyieun kalakuan kitu teh boa aya hiji istri nu nikah hoyong ka salakina atawa aya hiji pameget nu nikah hoyong ka istrina eta. Kitu biasa nama para mitra. Ceuk istilah kapan baksa kiwari teh mah ulah beunang kapancing ku isu-isu nu teu tuju. Memang sok aya boh lalaki boh awewe nu boga itikad hayang ngabaruntakeun rumah tangga batur. Da duka ngarasa cua ku pamajikanana atawa ka salakina. Aya ge ngarasa panas tina katitih pangabogana. Rupa-rupa reka perdaya jalma nu dolim. Harita Neng Dewi ngadon ngajejentul di luar, nunggu-nunggu nu jadi salaki. Samalah aya pikiran rek diteang ka kantorna ngan teu wani jung sabab inggis tepung jeung lalaki buaya darat, lalaki mata karanjang atawa inggis disangka awewe bangor kekelenengan tengah peuting. Atuh para mitra geus aya kana setengah jamna Neng Dewi ngajejentulna di luar, torojol biijot lanjangna norojol kalawan pokna. Neneng atos ulah calik wae di luar mangkaning parantos wengi kieu. Hayo kelebat angin. Mangkaning angin sakieu ngahiliwirna. Bibi oge dilebat meuni karaos tirisna. Komo di luar neneng. Sok enga kalebat neneng nanti lebar ku kana salira. Datos berak teu damang mah moal karaos kuno sanes tangtos ku salira neneng kene. Cenah eta aden teu acan muli ulah sawios ye.
Wah atuh sawiosnya tong diawa antos-antos teuing. Buat teu acan rengse kaperyogianana. Datos rengse matang tos mulih atuh neneng. Cek Bi Ijot siga numang hariwangkeun kanu jadi dunungan awewe. Nya nu dipake ka hariwang na teh inggis dunungan awewe jadi gering. Lamun nyaah teh mah Bi Ijot boga rasa nyaah. Da puguh dihenteu-henteu oge Bi Ijot ka pamajikanana uwana Neng Dewi teh baraya pernah kapi adi. Kajeun lamun nya teh mah Kang Japar can beres rapatna. Ngan ka hariwang abdi mah inggis meunang ka musibatan di jalan we. Kitu ge lain ngarepkeun ka hariwang abdi mah kitu Bi. Dasasari ge lamun rapat tara nepi ka moe-moeakeun poe. Tapi ayeuna mah sakieu geus peuting can moal-moal. Moalnya rapat nepi ka peuting kieu. Tema Neng Dewi bari ka jero. Atuh panto dikoncikeun ku Bi Ijot. Kituna teh Neng Dewi lain buru-buru ngampih ka kamar. Anggur gegek diuk dina kursi. Atuh Bi Ijot gegek diuk maturan Neng Dewi. Inggis nyusulan salakina mangkaning di jalan geus sepi jempling. Teu lila di luar sadanu ngetrok-ngetrok panto. Atuh Bi Ijot jeung Neng Dewi meuni caruringhat. Samalah para mitra sadaya. Harita di luar Bi Ijot harita teh para mitra sadaya. Samalah Bi Ijot gancang orejat tuluy muka kunci panto. Ana berai teh horeng Japar kakara balik harita teh para mitra. Japar kakara balik geus ampir jam 12. Geuning borojol borojol jerek ku ampun teuing jerek nong. Punten Aden aduh panjanten teh sanes Aden. Cek Bi Ijot bari mundur. Ye. Nah disanggari riwa kitu kuring teh Bi Ijot. Cek Japar bari kuraweun. Sanes disangkiri riwa Aden mung eta we Aden. Mulih tos sakieu wengina geuning. Keun bae atuh naha masing balik subuh oge. Saha nu rek nyarem nyarak saha nu rek nyarek jeung nyaram. Tema Japar atuh Bi Ijot teu nembah deui gancang we ka tukang. Keur Neng Dewi mah sanajan pasemon nu jadi salaki kitu ge tetep we marah mai kalawan nanya. Rapat naon di kantor teh Kang meni dugi ka wengi? Pokna bari neuteup para wargi sadaya. Lah, biasa we lah rapat di perusahaan, tema Japar bari ngudaran sapatu. Dupi Mama sumping? Neng Dewi nanyakeun bapareus ramlan anu ngukut manehna. Batak teu datang, ripuh akang teh mimpin rapat di jam 10. Kahayang akang mah lamun Mama geus teu kabadanan nyekel perusahaan matak naon atuh. Serenkeun ka akang. Komo kitu Mama geus kolotang tuh geus ngurangan kondisina. Daku akang ge moal burung dijamin kaperluanana. Ulah ieu mah ongkoh nyebutkeun ripuh tapi maksakeun we nyekel perusahaan. Kahayang akang mah lamun rek ngawakilkeun ka akang kasebut ka anak sanajan akang minantuna ge. Ieu mah rajeun rek ngangkat wakil ka Sidora ieu. Si Darso kedeungeun-deungeun balang-bangan. Kumaha lamun seug manehna boga itikad jahat nu disebut korupsi. Geus moal henteu Mama cilakana jawa kudu mayaran hutang. Nu matak ira-ira Dewi ka Mama heug caritaan ku Dewi. Sangkan ulang ngangkat deungeun-deungeun jadi wakil teh atuh. Ari akang mah piraku gelo meureun kudu wani ngagadabah duit perusahaan mah atawa ngagasab duit perusahaan mah. Komo kitu perusahaan milik nu kolot. Sarua we sabanda sariksa akang ya atuh. Nah pada Darso teh bade diangkat wakil direktur gitu Kang? Cek Neng Dewi bari teu leupas paneteupna. Nya gerentesna ti barudak mah. Si Darso rek diangkat jadi wakil direktur. Sareng si Darto teh lain urang dieu atuh. Kumaha lamun ceuk manehna ngaruksak duit perusahaan tuluy mabur. Tema Japar nada nama apa yang diangkat jadi wakil direktur kumitohana. Keun ari kitu mah iraha-iraha abdi bade ka Mama. Ongkohan abdi tos lami teu tepang. Sok tuang heula tukang bilih lebet angin. Ketos tuang diseka ku cai haneut. Tong siram ku cai tiis. Ceuk Neng Dewi atuh para mitra sadaya. Atuh manehna ngahormat pisan kanu jadi salaki. Moal dahar wargene sebab tadi tas dahar di kantor. Tema Japar majah teges dahar di kantor.
Padahal geus poya-poya jeung saurang awewe kabogohna. Holoyong Japar ka kamar cucul-cucul ngaganti pakaian ku piyama. Goloyoh ngedeng. Atu Neng Dewi sanggeus mareuman listrik di tengah imah. Tuluy ka kamar cepret panto kamar dikoncikeun. Tuluy disalin ku rok ipis paragi sare. Moal diseka heula Kang? Ah moal teu kuat ku jangar ye. Tema Japar tuluy nonggongan. Kalacat Neng Dewi unggah kana risbang goloyoh ngedeng nang karak bengkang. Sanajan hayang nembongkeun kasuka oge, ari ningali kaayaan nu jadi salaki nonggongan mah Neng Dewi teu bisa ngalaksanakeunana. Gulipak ke malika patukang tonggong. Tapi henteu buru-buru sare sakitu geus ampir jam 1. Kalah nyileuh ke sabab hate geus atuh asa teu gararena. Lila mah panoneng Dewi ceuleuh akhirna mareup sare taksiran pitunuheun teh geus datang. Para mitra pamiarsa, isukna jam 7. Japar geus saged disalin. Harita teh make jas bedahan, tuluy didasi sakumaha biasa rek ngantor. Rupi Akang berangkat ka mana? Ceuk Neng Dewi bari nunda cangkira dieusi ku cai kopi ngebul kene. Nah, make nanyakeun rek ka mana sagala. Kawas nu kakara we ditinggalkeun ku salaki. Nyarek digawe atuh, lain rek ngadon pelesir bari nage. Tema Japar bari menerkeun dasi. Sanes ku kitu kapan tadi Akang nyaurkeun teu raraos salira nanging bade ngadamel. Sawios atuh liren sadinten mah, da mamage moal sawios-wios ieu. Ulah maksakeun anjeun ari teu raraos makang. Keun ke abdi ngawartosan ka mama. Teu kitu abdi bade ka mama ngawartoskeun Kang teu damang ayeuna. Ceuk Neng Dewi ti dituna mah ngaraskeun kanu jadi salaki. Lumeh tadi rek kacai Japar nyaritakeun teu garnah awak. Nya tadi nama moal ngantor Akang teh. Ngan dipikir-pikir sieun mama teu ngantor. Saha nu rek ngatur pagawean barudak lamun Akang henteu datang. Sajabati kitu Akang sorangan boga rengsekeuneun ongko. Uguh lamun ngingetkeun kana karipuh mah. Ngan kumaha geus kaiket ku kawajiban jeung tugas. Nu hartina keur pagawe mah nya aka sebut bawahan. Teu bisa sakumaha ye. Teu bisa sakama-kama nurutkeun ka hayang sorangan. Sanajan pingpinan kasebut kolot sorangan kudu bisa ngabedakeun. Kasebut kolot teh atawa mitoha luar tina urusan dinas. Dari keur dinas mah atuh. Nya keur dinas mah atur aya di kantor tetep we kasebut pingpinan atawa dunungan Akang. Jeung deui lamun Akang dibeda-beda pan nimbulkeun masalah kanu sejen. Lamun Akang melencing di gawena ke heug baturna rurutan melencing pan cilaka kapagaweanana. Tema Japar memang bener lamun dipikir kana kitu nama kudu bisa ngabedakeun atawa misahkeun antara pingpinan jeung kulawarga. Ngaso heula ngaso. Ngadenge alasan salakina kitu atuh Neng Dewi nyarita deui. Nya mangga ari sakinten kiat mah kalayan moal karaos puyeng di jalana. Mung di mana aya nu karaos enggal mulih nya Kang? Ceuk Neng Dewi tetep ngarasa hariwang kudu jadi salaki. Sanggeus nginum cikopi mah Japar indit. Make motor kalawan ku Neng Dewi dijajabkeun ku paneuteub di teras. Les Japar ngiles tina paneuteupna. Bus Neng Dewi ka jero deui bari nutupkeun panto. Nyaan Japar kabung bulenganan ku awewe teh. Sajero ningkeur barang gawe hate mah tetep inget bae ari katambah-tambah inget kana janji. Rek mamawa ulin kaluar kota. Ku ayana kitu sanajan pagawean numpuk kecul we. Ngan samemeh rek ini teh nepungan heula Bapa Aras Aramlan. Nyaeta direktur atawa mitohana. Harita Japar ngetok-ngetrok panto atuh Bapa Ramlan pokna teh ku basa Indonesia. Masuk. Berai Japar mukakeun panto. Atuh luwih nyampeurkeun para mitra sadaya kalawan. Ku Bapa Ramlan ditanya bari neuteub. Ya naon Asep? Manawi aya kaprayogian mama? Ceuk Japar bari tungkul. Aya perlu urusan naon? Tanya Bapa Ramlan terus neuteub. Eta mama kamari teh kasumpingan kupun biang ti Garut. Ari geus kitu.
Nyapun biang teh ngumahakeun artos kangge biaya perawatan pun bapak. Bari nangis-nangis. Saurna pun bapak teh tidak mangrepot. Kumali kitu bade ka ngebawon we artos kangge biaya perawatan pun bapak. Sakawitna mah Dewi masih keuna pinggel miwarang diical. Mungku abdi teh teu ditampi jalan pinggel mas kawin. Cek Japar ngabohong. Majarkeun kadatangan ku indungna ngumahakeun biaya di opname. Padahal teu kadatangan ku indungna malah geus aya kana sataun. Indungna Japar tara datang-datang. Hari kasbon nu kamari ieu 250.000 geus beres. Gacan mama neme dibayar 75.000. Kumaha atuh Japar? Hutang nu kamari can lunas ayeuna geus rek hayoh di kasbon. Ai tuluy-tuluyan kasbon mah atuh mama teh ngarasa era ku pagawe nu sejen. Babakuna mah era ku bagian keuangan. Ayo ke mama disebutin sistem pamili. Nu disebut nepotisme teh terus-terusan nginjemkeun duit ka dulur. Ari atos kasadeui atuh abdi nyuhunkeun tulung atuh ari sanes kanu janten sepuh mama. Saja beuti kitu ieu mah kangge nulungan pun bapa sanes kangge kaperugian dirompok. Bener alin keur kaperluan rumah tangga mah. Ngan mama ngarasa era ku bawahan nu sejen. Unggal usi kasbon. Batur ge tara remen kasbon. Nah, ari Japar. Cikene tas kasbon 250.000. Bari kakara mayar 75.000 ayeuna geus rek kasbon deui. Eta sabaraha perluna? Nyopemi aya mah 500.000. Mama nanging sawios 300.000 oge sumuhun. Sakirangna abdi bade ikhtiar kanu sanes. Aduh moal bisa Japar, kajeun bapak nyumang we lah, sapeser mata Japar. Wayahna lain bapak teu karunya atawa embung nulungan. Ceuk bapak Ramlan bari ngaluarkeun loket tina pesak calana kalawan mikeun duit 50.000. Atuh Japar teu bisa majar kumaha. Segue ngarawatan duit tuluy dipesakan bari nganuhunkeun. Geus narima duit mah kaluar ti kantor direktur bari hate mah kukulutus. Nah, aing mah dasar gablek mitoha teh, teu gablek rumasa. Segala rupa parentah ti manehna teu waleh dilaksanakeun si aku aing. Aing kasbon 300.000 teu mere. Beda eta aing teu heula geus kasbon 250.000 can lunas. Sanajan can lunas keda moal belum dibayar atuh sia. Satungtung aing digawekeun keneh mah. Rasakeun deuleu sia isuk pageto perusahaan moal burung dicekal ku aing. Dikira aing teu bisa nyiar tareka. Tong disebutkeun aing teu ti wewengkon wetan deuleu. Kitu gerentes hate Japar. Make boga itikat goreng ka Bapak Ramlan mitohana. Harita Japar sanggeus asup karohangan digawena berai mukakeun panto bupet meja tulis. Nu maksudna rek ngasupkeun map jeung buku-buku. Ana breh dina jero bupet aya amplop panjang tuluy dikaluarkeun. Barang ditingali di jero amplop aya duitan 1.200.000. Si horeng duit setoran ti perusahaan sejen. Manehna pohoeun katitipan duit. Wayana kitu Japar teu kapalang negong, si duit setoran gancang dipesakan bari hate seuri. Bus map jeung buku-bukuna diasupkeun kana bupet jepret dikunci. Rap make jas, tuluy nepungan heula Bapak Ramlan. Bebe jarek ngalongok bapana. Geus didinan mah teu loba nu dipikir deui terus init. Rek nyamper ka bogohna. Nu teu kacaturkeun di jalan geus tepi kanu dituju. Aya paribasa anggang teu burung datang jauh teu burung cunduk. Komo kitu tumpak motor. Atuh geus tepi mah para mitra kalacat unggah. Kalawan ngetrok-ngetrok panto. Berai teh para mitra panto muka. Si horeng anu muka panto teh indungna kabogoh Japar katelahna Ibu Muna. Atuh Japar pokna di barung ku Budi Marahmai. Wilujeng siang Bu. Wilujeng siang aden mangalingi. Upi neng eti aya Bu. Japar nanyakeun kabogohna katelahna Rohaeti. Aya aden mangawe teras kalebet. Ke urang wartosan heulanya name teh tos ti jaman. Temal Ibu Muna. Bus Japar ka jero. Tuluy diuk dina kursi. Ari Ibu Munah asup ka kamar kasampak. Rohaeti anakna keur ngajentul we. Bari diuk sisiris bang. Atuh Ibu Munah pokna. Neneng itu aya aden.
ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra sadaya kasampak teh rohaiti anakna keur ngajejentul we ngajelenggut bari diuk sisiris bang. Atuh ibu munah pokna, neneng itu aya Aden. Aden saha? Aden. Naon ai mah Aden. Ku Aden marang leuweung meureun balang. Cuma maya ya wae. Si Neng mah lain urang leuweung Aden nu kamari ka dieu. Oh si cek rohaeti ngadak-ngadak marahman. Nyajung ka ditu gancang tepungan. Kan tos geus kedap atuh bade nyisiran heula. Cek rohaeti sedot-sedot nyisiran. Las-las diwedak batu para mitra. Langsung bibir dibeureman. Aden kan tos sakedapnya nunju beresan heula. Saur ibu munah tuluy ka tukang rek nyician cai. Tekungsi 2 menit rohaeti norojol. Make rok mini kituna teh meuni ganjen da eta ngaraha lalaki katarik ati. Terus lami Tantenan we lami mah mali ti subuh teh mah japar heureuy. Hawatos teuing meuni ti subuh panginten kulimisnya. Ti subuh mah pinten terasa ngetos sahur langsungnya. Cek rohaeti make seuring ngaheuheuy tuluy diuk pahareup-hareup. Kitu ge dina diukna teh teu bisa lempeng. Radanya ngigir dak eta make rok mini. Palebah ngageser saeutik katingali ngabaranyai atuh para mitra. Pikeun japara mane asa ka ieu kapereungpeunna ningali nu ngabaranyai teh para wargi sadaya. Kumaneng siap bade amangan teh. Kan tenane mah ngantos-ngantos tadi disangki ku abdi mah teh jalir janji moal ka dieu. Lamun jalir janji lah ku abdi mah moal percaya deui. Ih atuh. Enggang matara jalir janji ka kapeungan atuh Neng. Bang atuh siap mah ye, urang mios ayeuna. Moal ngaleut heula Amoang kewe ngaleut mah di ditu, ongko bilih kabujeng panas deing di jalana ongko. Tema japar bari ngorejat nangtung. Atuh rohaeti bebeja heula kanu jadi indung. Jerut tarurun tuluy ini trek ngadonna rilek di luar kota sakumaha janji japar. Wanci lohor geus kaliwat ngagayuh ka wanci asar. Beak wanci asar ninca ka wanci magrib nepi ka wanci isa japar can bali. Atuh teu matak aneh lamun Segneng Dewi Hariwang. Sedeng nu dipake ka Hariwang nama genah galeuh we atuh. Senang-senang tuluy guyer di hiji pila. Akhirna la pepoho kanu jadi pamajikan. Da geus kapangaruhan geus kaparabunan teh aku awewe para mitra. Anu kasebut pangeretan teh anu katelah rohaeti. Dina ieu carita samalah rohaeti menta dikawin. Ngajapar menta tempo sabulan sabab can boga pikeun waragadna. Ari katambah-tambah rohaeti hayang onang-onang. Sajabati kitu menta mas kawin ku perhiasan emas kongkorong. Katut gelang jeung cincin berlian. Cag tunda nuker sosonoan di hiji pila, malikan kana urusan Neng Dewi, geus ampir jam 1 masih keneh ngajejentul di patengahan, ngarep-ngarep nu jadi salaki can balik keneh. Sakapeung Neng Dewi lelenggutan nunutan, akhirna goloyoh we ngedeng dina kursi panjang, nu teu kungsi 2 menit, reup kasarean teu diangel-angel acan, tina bakat tingku geus teu kuat nahan pituluheun. Pareng biijot lanjang nalilir tuluy kaluar di kamarna nu maksud mereka cai. Red biijot ngareret katingali Neng Dewi ngarengkol dina kursi. Ya Allah, itu si Neng ngadon ngarengkol dina kursi. Matak naon atuh geus tunuh mah gancang ka kamarnya. Lain ngadon ngarengkol dina kursi jeung teu make anglang-anglang acan deui. Lain ku kitu dipikir-pikir nu jadi salakina nyiksa ka pamajikan teh. Nah, terus ka mana atuh daeng japar teh cenanya? Asa piraku digawe nepi ka peuting onaman mah. Manasinakeun jadi pagawe di pabrik tinun sok giliran saminggu bagian beurang, saminggu bagian peuting. Ani pagawe kantoran. Malah digawena ge di mitohana. Sarua we jeung Pak ieu perusahaan milik si Neng keneh. Moha dinas kaluar kota mah kitu atawa ngadon sasabaan. Lamun nya teh mah dinas kaluar kota atawa sasabaan,
matak naon balik heula bebeja kanu jadi pamajikan ngalah ulah arep-arepeun kieu akhirna si Neng ngadon ngarengkol we dina kursi nyaan satia si Neng kanu jadi salaki hese nyangan awewe model kieu hari rek dititah pindah ka kamar karunya mangkani ngameniti bra kitu teu usik-usik keun rek disimbutan we karunya bising tiriseun ceuk gerentes Abi Ijot bari koloyong asup ka kamar Neng Dewi nyokot simbut di luhur kasur rup disimbutkeuna kana awak Neng Dewi geus nyimbutan maleos Bi Ijot teh ka tukang ngampih deui ka kamarna sabab beuting keneh kakara jam 2 kurang anu teu karasa harita para mitra aya anu azan subuh kulisik Neng Dewi lilir asa kageuingkeun ku sora nu azan nyah beunta tuluy nguniang hudang kalawan ngagerentes jeroeun dadana astagfirullahalazim nah aing teh ngadon kasarean dina kursi tapi ieu aja simut nah Kang Japar balik kitu kalawan nyimutan aing nya sugan Kang Japar balik kalawan panto dibuka ku Bi Ijot ngan eta we Kang Japar atawa Bi Ijot meuni teuing-teuingeun teu ngageuingkeun aing kitu ceuk gerentes hate Neng Dewi bari ngolosot turun tina kursi tuluy mukakeun panto kamar ana bray di kamar eueuh sasaha tetela salakina tacan balik ngaso heula para wargi anu mulia ngaso para mitra sadaya harita sanggeus nuna simut di luhur kasur leos Neng Dewi ka tukang nyampak Bi Ijot keur naheur cai bibi hari nu nyimbutan abdi saha cek Neng Dewi bari ngajanteng di lawang dapur sumuhun bibi nu ngampuhan teh neneng hawatos atuda bilih tiris temal Bi Ijot bari ngorejat nangtung nah tu teu ngageuingkeun bibi abdi ngadon kasarean dina kursi anu mawi bade digugahkeun teh teu wantun sareng hawatos ka neneng jalan katingan nuju pulas naker bung peme digugahkeun bilih sesah deui kulem atunya ku bibi teh daripada digugahkeun atuh mending di kampuhan we bibi ge terang teh neneng kulem dina kursi wireh bade ka jaman ningal neneng kulem dina kursi mun teu lepat mah harita teh jam 2 kitu kirang langkung lah kitu tah engal bibi teh ngabantun kampuh ka kamar punten we wawantunanan bibi teh ka kamar neneng ngabantun kampuh tugu disangka ku abdi mah Kang Japar balik tengah peuting ari ditempo ka kamar eueuh salaresna aden mah teu mulih neneng bibi ge tabuh satu teh masih keneh aja jentul di pengker emutan teh bilih aden mulih wengi nanging diantos-antos teu aya bae nah teras kaman atuh piraku ngadamel dugi ka nyeepkeun wengi onaman mah pami padamel pabrik tinun percanten we bade ngadamel wengi ge jalanna sok aya giliran cenah aya sip bagian saminggu sewang saminggu siang saminggu bagian wengi uka teuing lamun aya tugas kaluar kota mabi tapi piraku deh tugas kaluar kota meni mineng-mineng teuing atuh cobian we irah-irah mah taroskeun ka tuang rama neneng naleres sok nugaskeun aden kaluar kota pamileres mah teu sawios-wios mungku neneng kena disaurkeun ka tuang rama di mana aden dipiwarang kaluar kota teh sina dipiwarang ngawartosan heula ka neneng supados neneng teu deudeupeun ari aden wawartos heula mah ka neneng waktosna seep dugi ka dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung anu judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari.